Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampres. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami sadayana daramang sarae nya. Ibu ge alhamdulillah dina danget ieu tiasa nyarengan hidup dina diajar deui basa Sunda. Cobi ibu bade naros heula ieu swanten ibu ka dangu teu? Kadang Bu. Ya, gambar ibu jiga juring teu atanapi jelas? Ya Bu, Jelas Bu. Tulisnya piraku ibu kasepnya. Ya, alhamdulillah. Cik urang di absen heula. Olivia ya, Aya Bu. Pepi, Aya Bu. Okto, Hadir Bu. sae hadir sadayana nya. Tah ayeuna sata acan ngawitan hayu urang ngadoa heula dipimpin ku KM. Mimif KM nya, mangga Mif pimpin doana. Mohon hatur nuhun Ibu. Ayo rerencangan sadaya, satu acan orang diajar, orang ngadoa sasarangan, ngadoa di jero hate di kawitan. Doa rengse. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah saparantosna urang ngadoa, hayu urang syukurannya. Geuningan urang teh dinten ieu masih kene sehat, masih kene jagjag, tiasa ngiringan laungan basa Sunda sok sanajan diajarna di imahnya. Kade teu kenging hilap, teu kenging kaluar bumi upami taya peryogi mah nya. Upami kedah kaluar bumi teu kenging hilap nganggo maskernya. Urang ngadoakeun ka wargi-wargi urang sadaya anu nuju teu damang mugia sing enggal damang. Amin ya robbal alamin. Ya. Kanggo dinten ayeuna cik ibu hoyong terang heula suasana hatena kira-kira nah semangat atanapi nuju sedihnya. Cik mangga seratkeun emotikon, terangnya emotikon dina kolom komentar cik ku ibu di kawitannya. Ibu ayeuna emotikona nu kieu, cik hidup nu kumaha emotikona mangga dina kolom komentar tah didinya dina nu paling katuhu mangga diketikeun. Sata acan hoyong naros heula ieu minggon kamari kan urang tos ulangannya ulangan biantara tah. Cik embut keneh teu kira-kira materi naon wae anu aya dina biantara teh? Coba Lilis, aya metode naon wae dina biantara Lilis? Metode naonnya Bu, impromptu sanes Bu. Impromptu leres. Naon impromptu teh Olivia? Impromptu teh anu dadakan Bu. Ih leres pinter pisannya janten dadakan. Di geuning emot kenehnya. Tak aya nama urang teraskeun wae kana pangajaran anu salajengna nyaeta novel. Urang bahas heula. Ieu ngeunaan novel pas kakawin. Is Aya Bu. Ya. Kanggo lawungan ayeuna urang teh bade diajar ngeunaan nganalisis isi ringkesan novel sareng urang diajar nyimpulkeun isi ringkesan novel, pengertian atanapi hartosna sareng ciri-ciri novel. Naon wae anu kedah dilakukeun teh? Tah, kin urang bade nganalisis eusi, nu kahiji urang kudu bisa maca heula, maca sagemblengna ringkesan novel. Anu kadua, urang kedah tiasa nyatet heula hal-hal anu dianggap anu pahartos atanapi aya hal penting ya anu dicaritakeun mangga tiasa dicatet ku hidupnya. Teras nu katilu upami aya kekecapan anu teu kahartos eta seratkeun heula engkin urang diskusikeun sasarangan. Anu kaopat urang nyieun kacindekan. Ibu bade ngadugikeun heula aya teks ringkesan urang baca sasarangannya teks ringkesanna. Tapi satu acana urang dikocok heula namina saha nu bakal kabagean nya. Sekedap kurang baca mohon enggak urang lari heula saha nu bakal kabagean maca. Anu tos kaluar teh namina Lilis. Lilis pas siap? Siap Bu. Insya Allah Bu. Mangga dibaca Lis. Dihandainya. Dibaca Ibu, dibaca bedas Bu. Mangga dibaca. Mohon. Mangga Ibu. Aya hiji budak nu geus yatim ngaranna teh Siwargi, umurna kira-kira 11 tahun. Manehna cicing jeung indungna di hiji imah leutik tur geus butut. Indung Siwargi nyaaheun pisan ka Siwargi,
sok sanajan hirupna miskin indungna sok mapatahan sangkan jujur sabar tawakal jeung kudu ngelehan ka sasama pikeun kahadean. Nuhun Lilis tos Sawangsulna Ibu. dik ayeuna urang buat heula tina nu nembe dibaca ku Lilis. Malin aya naon informasi anu dikengengkeun ku Malin tina nu nembe dibaca ku Lilis? Di teh si Warji nulungan si Asep Onon. Warji nulungan Asep Onon. Saha nu bade naroskeun bilih aya kekecapan anu teu kahartos. Tadi teh dina paragraf kahiji leres sakumaha anu didugikeun ku Malin aya si Warji teh cenah hiji budak leutik anu tos naon? Anu tos jadi budak ya Yatim. naon budak yatim teh? Tegaduh bapak. Tegaduh bapa. Tegaduh Teh tos tegaduh bapa. Tah ku sabab eta ku si Asep Onon si Warji teh sok dikumaha cenah? Dijauhan Bu. Sok dijauhan nya ku sabab tos jadi yatim terus tadi cenah hirupna oge manehna teh miskin jadi dijarauhan jeung dihinaan. Sae henteu anu kitu teh? Teu Bu. Ya, Teu, urang Bu. mah kedah nyaah ka sasama da jalmi mah teu ditingali tina aya hartana seueur atanapi saalit sanes ku miskin sanes ku beungarna nya. Salajengna anu kadua terus aya anu kengeng teh Pepi cenah. Mangga Pepi kanggo ngalajengkeun. Muhun Bu. Ngawitan ieu lantaran tukang ngangon. Siap Pepi? Siap Bu. Ya, mangga. Kirang gancang teu? Teu, lantaran tukang ngangon munding samemehna maot lantaran di Tenggar Munding nu diheureuyan ku si Begu jeung si Utun nu ngasupkeun gaang kana ceuli munding. Cekap, hatur nuhun Pepi. Sami-sami Ibu. Tina nu tadi dibaca aya informasi naon tina paragraf kedua tina ringkesanana. Warji teh janten mantuan palurah Bu. Terus si Warji teh mantuan palurah kusabab naon? Nah, abad dipercaya si Warji teh mantuan palurah. Kunaon lagi? Bager Bu. Bager. Oh, bager, mohon kusabab bager teras tias tos kantos nulungan si Asep Onon budak palurah teh nya anu tigebrus kana sumur saat tati harita si Warji teh ku palurah dipercaya sina digawe di palurah nya. Tah dugikeun ka dieu aya nu bade ditaroskeun teu? Ibu upami di Tenggarna. Tadi Ibu bangsat gerot teh naon Bu? Mohon, tadi anu naroskeun di Tenggar teh naon cenah? Aya di Tenggar teh beunang ku sasatoan ku tandukna jadi siga kadorong kitu nya tapi ku tandukna di Tenggar teh nya. Terus naon tadi teh Lilis teh naros naon? Tadi teh bangsat gerot gitu Bu, eta Bangsat teh naon? gerot. Aya nu terang ari bangsat naon? Maling Bu. Nah, leres ari bangsat teh sok maling, ai gerot naon nya? Kira-kira naon gerot teh? Nu terang. Ari bangsat Teu, gerot Bu. teh, ngabangsatna teh geus ahli. Geus ahli ngabangsatna teh. Jadi geus lain mimitian ngabangsatna teh kusabab geus lila jadi manehna teh geus ahli dina ngabangsat. Profesionalnya Bu. Tah profesional tapi KHD ieu mah profesionalna dina kagorengan ulah diturutan nya KHD teu kenging jadi bangsat. Komo bangsatna bangsat gerot mah. Ari profesionalna di sakola mah wios Lilis jadi profesional juara hiji. Wah eta mah saya pisan. Tapi lamun jadi bangsat teu kenging nya. Terus tah tina nu tadi teh eta teh ringkesan tina novel. Aya ringkesan teh naon? Santai rakuman sanes Ibu. Cerita sanes Bu. Rangkuman inti cerita Nyaritakeun sabagian. naon? Mohon upami nyaritakeun sabagian eta ringkesan sanes. Sanes datang Anes, naonnya? Upami nyaritakeun sabagian naonnya? Namina eta cetakan. catatan. Sempalan sanes Bu. Sempalan. Anu leresna dina novel sempalan janten urang bentenkeun ari ringkesan mah gurat badag tina sadaya carita, lamun sempalan mah bagian tina caritanya menjadi palakuna tiasa seueur kajadianana oge seueur atanapi galurna oge tiasa seueur ya.
Cik dugikeun ka dieu aya nu tiasa ngajentrekeun deui teu si ringkesan anu tadi. Ya, Olive ngecung, mangga Olive Ya kumaha? intina janten dina carita teh Bu nyaritakeun si wargi anu budak yatim tapi baget dugi ka anjeunna tiasa dipercaya ku palurah. Jadi anu bager mah mungkin hirupna oge sae gitu. Terus aya oge si begu sarang si utun. Si begu sarang si utun mah kan watakna teh telengesnya bunya. Bager gitu tah. Janten terus ageungna oge si begu jeung si utun mah jadi bangsat gerot ya bunya. Mohon. Ya, hatur nuhun Alif saya pisahnya laras eta tadi eusi tina ringkesan anu kurang tos dibaca. Dieuna urang ayakeun kuisnya. Aya kuis ya dina Kahoot. Mangga ku ibu dikintunkeun linkna dina kolom komentar. Mangga geuningan atos katinggal aya nu ngesiannya. Wih, hebat nunik penteuna leres sadayana ieu kuisna sareng Olif oge sami leres sadayana. Kumaha nya kin ku ibu dipasihan 2 jempol. Kanggo sanesna anu teu acan leres sadayana wios teu kenging hariwangnya. Ieu mah namina oge latihan. Kin urang diajar deui sasarengan ya. Tah kanggo ngalereskeun nu tadi teh leres henteu aya novel teh nya. Ieu ku ibu urang teu. Tah janten novel teh carita rekaan atau fiksi anu mere kesan lir nya kejadian jadi siga anu nyata. Padahal mah eta teh fiksi, ari fiksi teh naon? Henteu salawasna henteu sadayana mangrupa kanyataan nya. Bedana novel jeung carita pondok teh nyaeta lebah kajadianana. Ari dina novel mah aya kajadian anu sambung sinambung sapertos tadi si Warji dihina terus nulungan Asep Onon terus jadi sobat Dalit eta kajadianana sambung sinambung. Tah teras dina latarna boh latar waktu boh latar tempat tang teu leuwih jembar kusabab kajadian seueur tang tu latar waktu sareng latar tempat oge seueur. Kanggo palakuna lianti palaku utama aya palaku palengkep jeung figurannya. Najan henteu mutlak kitu anu jelas dina novel leuwih leluasa dina nyaritakeun kasifatan jeung paripolah palakuna. Tah ieu ciri-ciri novel anu tadi ku urang di bahasa Alifnya. Jumlah kecapna teh cenah biasana mah 35.000 kecap. Teras upami novel waktu pikeun macana teh geuningan minimal 2 jam kusabab panjang teh ya. Teras dina palakuna leuwih ti saurang laju caritana logor jeung jembar maksudna ieu jadi seueur kitu nya kusabab seueur caritana jadi langkung leluasa nyaritakeun kejadian. Teras dina eusi caritana oge ngasungkeun rupa-rupa emosi, aya bagjana, aya sedihna kitu nya, aya keheulna tiasa wae. Tah kanggo minggu payun urang ngeunaan masih ngabahas ngeunaan novel keneh, tapi urang ngabahas ngeunaan unsur-unsur intrinsik novel. Tapi ibu bade masihan tugas heula ka hideup nya kanggo maca sagemblengna novel Budak Teuneng. Kumaha carana? Tah kumargi ayeuna mah teu tiasa nembut ka perpustakaan di sakola, mangga hideup daftar kana Ipusnas nya supaya tiasa macana di bumi. Kumaha carana? Tah mangga hideup kana linkna ipusnas.id. Terus mungkin hideup login ya, hideup daftar nganggo akun email. Mungkin upami tos rengse lah ieu tampilanana sapertos kieu janten seueur buku anu tiasa ditambut. Upami bade nambut Budak Teuneng, ku hideup dina kolom pencarian ieu diketikkeun Budak Teuneng nya. Tah, keluar aya bukuna teh sapertos kieu, mangga wae diklik. Tepatos diklik, mungkin aya seratan di palihanap di dieu pinjam buku cenah. Mitos ditambut, mangga pilari dina rak buku. Dina rak buku aya novelna, ku hideup dibuka tangkin di lebetna aya ceratanana nya, aya bacaan mengenaan si carita anu sagemblengna. Alhamdulillah lawungan urang parantos rengse, hayu urang baca hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kanggo nutup pangajaran, mangga urang lajengkeun kana doa deui ku Pepi mangga dipimpin. Saatos rengse diajar hayu urang ngadoa sasarengan, ngadoa di kawitan. Rengse Hatur nuhun, hapunten bilih baya kalepatan tepanggi minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ibu. Nuhun Ibu.